Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangudi sarang pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu nejar carios Ratu Recit Malespati. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Kabarayan nu sia teh manco ka dongeng Mang di mana ayahna mugia sadayana teh aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilalancarkeun sagala rupinanya salamina aya dina ridho ge panang tayungna Allah Subhanahu wa taala. Atuh mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita Ratu Recit Malespati. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu gancangna carita pihak karaton atau kerajaan teh sagancangna ngutus para jurit pikeun neangan eta nyimas Rara Kalindang rek ditaluntik we cenah rek ditatanyakeun ka unggal jalma anu aya di pilemuran jeung deui unggal dukun rek didatangan tapi sabada ditatanyakeun ditalengteng ditaluntik ka unggal urang lemur jeung para dukun tetela gening eueuh laratanana. Cek urang lemur teh teu kabejakeun aya dukun sakti anu ngaranna teh Nyimas Rara Kalindang. Pun kitu deui para dukun eueuh anu ngaranna Nyi Rara Kalindang mah. Jeung dehan teh wawuheun saha cenah eta Rara Kalindang teh. Atuh para prajurit manehna baralik deui we laporan ka Senopati Wirayuda. Lamun usahana teh teu ngabuakeun hasil. Ampun Gusti, abdi sadaya teh parantos ka itu ka dieu burbar milarian tapi memang teu aya laratanana. Urang lemur sareng para dukun teu aya nu wawuheun ka eta Rara Kalindang. Janten nya teu kapenak. Nah di mana atuh eta si Rara Kalindang teh nya? Anak kitu mah eta jelema teh nyumput. Ngan bae teu apa panyumputanana. Nya kitu tangtos kitu pisan. Nyata nyumput teu apa panyumputanana. Lamun sasat apa matu moal dipilarian ya Gusti. Ya sia kurang ajar. Sia ngarekeun aing bodoh. Matak ditaluntik di tetangan oge. Heuh teu nyaho panyumputanana euy. Ngan jelas eta si Rara Kalindang teh lain cicing di pilemuran. Tak kitu ari ceuk. Kaula mah euy. Sumuhun. Tangtos eta si Rara Kalindang teh cicingna teh meureunan di pileuweungan bisa jadi. Nyumput di tempat anu nyamuni. Bisa jadi. Daripada hese neneangan mah euy. Manggeus we ayeuna mah. Kana rarancang anu kadua. Lamun kumaraneh teu kapanggih, geus ayeuna mah sebarkeun beja nyieun surat salebaran. Sebarkeun ka unggal lemur. Diayakeun saemara kitu. Sing saha jalma anu bisa nyangkalak awewe anu ngaran si Rara Kalindang nyaeta jalma anu boga ilmu werejit ilmu teluh. Pokona mah pasti eta awewe teh nyurigakeun we lah. Boga ilmu nu araraneh. Gancang gitu tewak cangkalak bawa ka karaton. Mangka bakal menang hadiah anu kecira gedena. Kitu euy. Sumun mangga Gusti. Naon rupi parentah ti Gusti ku jisim abdi pasti bakal dilaksanakeun. Namung bilih aya patarosan. Nah naon cenah hadiahna? Mangga we gala uningakeun supados jelas. Heueuh nya euy. Kudu puguh heula hadiahna. Engke lamun maneh ditanyakeun cenah naon cenah euy hadiahna. Naon bisa nyangkalak eta awewe? Nuhun lalah si Rara Kalindang. Bejakeun ieu ku sia. Hadiahna teh kitu bakal dibere emas sapeti. Laras eta teh Gusti bakal dipasian emas sakitu seueurna. Bobodoh we deuleu bobodoh deuleu. Nu penting mah sina daraek heula. Ari engke buruh nama sapamerena we ti Gusti Raja euy. Bejakeun we dibere sapeti we tu daraekeun. Sumuhun mangga Gusti, abi ayeuna pamit. Bakal kawartosan ka rencangan. Oge nyebarkeun surat salebaran ka unggal lemur. Atuh si prajurit mah guragi we manehna teh. Ini pikeun ngajalankeun panjen parentah ti eta Senopati Wirayuda. Kencangna carita surat salebaran geus disebarkeun ka unggal lemur
Puguh tu kayaan teh jadi kucrut jadi gengjleung da eta cenah karajaan teh ngayakeun sayembara. Sing saha-saha anu bisa hasil nyangkalak awewe nu ngaranna teh Rara Kalindang anu boga ilmu werejit ilmu teluh anu hebat. Tang tu bakal diberi hadiah cenah nyata emas sapeti. Apa tuh? Lamun nagara teh keur ngayakeun sayembara deuleu. Dewek wah yang ngiluan euy. Tapi anu ditewak teh kapan lain awe biasa euy cenah nu boga ilmu teluh, ilmu werejit. Lain jela biasa dewek sieun cilaka najan hayang miluan oge. Nya euy, lain teh kabita ku hadiah na, tapi ku eta we resikona anu gede. Ngaranan nyangkalak awewe anu boga ilmu teluh jeung werejit pasti bakal mati. Kumaha lamun urang teh diteluh. Oh, eta euy. Inggi sieun ke dewek diteluh euy kumaha lamun ke termos disukeun kana beuteung atawa hulu dipindahkeun kana tuur. Kapan matak cilaka euy. An dewek jadi penasaran saha atuh teh Rara Kalindang teh nya euy. Beuti sayembarakeun sagala rupa. Nya dewek ge teu nyaho. Ngan cenah mah eta awewe teh anu enggeus ngawerejit, enggeus neluh, pati aria. Tak kitu euy. Aku teh kitu nya. Ana urusan naon cenah eta si awewe teh nya neluh jeung ngawarejit pati aria sagala rupa. Nya keteuing aya urusan mah. Tapi ai dewek boga keyakinan matak diwarejit oge. Nya eta pati aria teh kapan geus kapada kanyahoan. Hiji pati anu telenges, kejam, jeung diresep cananan cenenen, ngaguna sika, ngagadabah, kaungawan oja. Teu kaur aya awewe geulis tak kitu euy. Boa-boa eta Rara Kalindang teh manojan geus nginjerikeun hatena. Tak kitu ari cek dewek mah. Bener euy. Dewek mah moal miluan sayembara da puguh keur mau dewek mah teu bisa euy. Nyangkalak nu karar itu. Bikin ngukulan awewe anu boga ilmu werejit ilmu teluh. Jeung deui dewek mah keun bae lah. Sina eta pihak karajaan teripuheun yang hareupan werejit. Keperieun urang teripuh ku kabijakanana anu nyangsarakeun euy. Ari kayang dewek mah sakalian we jalah. Jeung rajana teh sina kojor kudu teluh kudu werejit euy. Nya bener pisan lah. Panuju pisan eta raja teh saruanan jeung sipatihna mah. Urang teh sangsara. Urang teh bati daki we, bati capek we usaha teh. Barang gawe teh, tapi teu ngabuakeun hasil euy. Kitu mitra di antarana bae urang lembur anu keur ngarobrol teh. Sanyana mah nu ngarobrol teh rupa-rupa mitra. Aya oge anu hare-hare kana eta acara. Naonan cenah ngayakeun sayembara bikin nyangkalak awewe anu boga ilmu werejit anu geus aya urusanana jeung eta pihak nagara. Loba anu satujukeun bae cenah ngarasakeun akibatna. Da eta atuh pihak karaton teh pihak nagara teh sakitu kejam jeung telengesna. Kabijakanna teh nyangsarakeun rakyat. Aya oge anu katarik perhatianna hayang menang hadiahna. Ari nu katarik perhatianna mah nyaeta jalma nu boga kabisa. Para dukun, para jawara maneh teh boga maksud bikin miluan we kana eta acara. Sugan we cenah beunang eta nyimas Rara Kalindang teh. Tang tuman teh bakal sugema menang hadiah anu kacida lobana. Sok padahal kapan eta hadiah teh ukur pangbibita wungkul. Angaranan raja anu licik, raja anu jahat, nu sok elu ngahalalkeun segala cara demi ngahontal kayangna. Caturkeun hiji patempatan nu jauh ka itu ka dieu bisa kasebut Cisileuweung. Aya dua urang jalma anu keur ngobrol we. Eta jalma teh tayalian ti guru jeung murid. Jadi kitu nya. Lamun karaton teh ngayakeun sayembara euy. Lareski basa uing ka itu kapan ngadedengekeun. Urang lembur teh keur ngarobrol. Lamun pihak karaton teh ngayakeun sayembara pikeun nyangkalak eta awewe nu cenah mah geus aya urusan jeung nagara. Nyata ngabalukarkeun pati aria ka gegeringan nepikeun ka teuing ka mana ayeuna teh. Diwerejit ku eta awewe nu ngaranna teh Rara Kalindang cenah tak kitu ki. Wah, jadi gitu. Dewek mah kabita we ku hadiahna euy. Anu kacida gedena.
Ari emas saperti manggeus teu bisa kabayangkeun sakumaha pangajina euy. Lamun seuk dewek bisa nyangkalak eta awewe nu ngaran Sinji Rara Kalindang. Geus tang tu. Dewek teh bakal nyorang kasenangan euy moal cicing di pileuweungan kieu geus we urang cicing di pilemburan. Jadi kumaha Ki? Nah aki teh rek miluan sayembara pikeun neneangan eta Nyi Rara Kalindang. Nyaho ieu teh kasempatan emas deuleu. Kasempatan anu hade. Dewek bakal milu sayembara. Urang teangan we eta Nyi Rara Kalindang teh. Tapi kudu kamana neneangan anak kapan teu disebutkeun tempat dumuk matuhna Ki? Bingung neangan teh. Wah, jadi gitunya. Jadi henteu disebutkeun di mana eta si Rara Kalindang teh. Hanya teu disebutkeun nu matak disayembarakeun oge. Sing saha nu bisa manggihan neneangan eta si Rara Kalindang oge bisa nyangkalak. Sok komo nepikeun ka bisa maehan. Bakal diberi hadiah tak kitu cenah Ki. Jadi bingung atuh ari teu apal padumukan nama kudu ka mana. Montong bingung sia. Keur dewek manajan teu nyaho tempat di mana dumukna eta si Rara Kalindang bisa kapangi dulu. Kapan boga jimat nyata Enteung Prayoga euy. Enya kapan aki teh boga eta pusaka Enteung Prayoga. Bener kudu ditingali dina eta enteung nah saha jeung di mana eta si Rara Kalindang teh Ki. Lamun geus jelas dumuk matuhna mah datangan we langsung ku aki cangkalak. Ari keur uing mah yakin aki bisa nyangkalakna bisa ngungkulan eta si Rara Kalindang. Sabab kehebatan ilmu akid dan ilmu warajid ilmu teluh memang geus taya tandingna. Mata kuing ngaguru ka aki oge. Benar euy. Ayeuna ku dewek bakal diteang dina ieu pusaka dewek Cimat Enteung Prayoga. Nah di mana eta pangkeluk teh euy? Kituna teh gura-giru we eta Ki Mandaraka teh ngusiwa ngaluarkeun cimat nu disebut Enteung Prayoga. Geus kitu eta enteung nu teu pati gede teh diirikan. Bari jeung manehna teh ngakerja mapatkeun campe pamakena bari disebutkeun ka hayangna. Hayang nyahoankeun saha cenah eta Rara Kalindang jeung di mana ayana. Aneh bin ajaib. Sabada cacap mapatkeun campe pamakena oge ngabejakeun pamentana. Da kesakala dina eta enteung teh katempo. Aya hiji wanoja geulis rupa nu taya lian teu nyimas Rarasati atawa nyimas Rara Kalindang anu dipimaksud. Jeung kadenge aya sora tina jero eta enteung. Eta enteung teh kawas anu bisa ngomong. Eta pisan anu keur teangan teh ngaranna teh si Rarasati atawa Rara Kalindang. Hiji wanoja anu kungsi dinyeri, dicacampah, digurasika kahormatanana Upatih Arya. Anu eta wanoja teh kiwari balitungan, tah kitu Ki Mandaraka. Ngan kade eta wanoja teh kiwari lele wanoja biasa, tapi boga kasakten dina ilmu warajid anu pahara luar biasana. Murid tunggana Nyi Kalindang. Sakitu Mandaraka anu bisa dibejakeun ditepikeun ku kaula. Mangkelanan sia teh can ngabejaan dewek di mana dumuk matuhna dulu. Hayo Ganjang, tembongkeun di mana padumuk matuhna. Eta Enteung Prayoga teh nembongkeun hiji tempat nu memang padumukan Nyi Rara Kalindang kiwari. Anu cicing di sisi leuweung bari jeung di dieu teh aya hiji guha teh ya. Tempat dumuk matuhna. Atuh ari geus mere beja kitu mah. Enteung teh les duit ngiles. Eueuh gambar naon-naon teu kadenge sora naon-naon. Geus karuhan kitu mah diasupkeun deui we eta jimat teh kana balik baju eta Ki Mandaraka bari pok cari-cari tujukeun ka anu jadi muridna nyata si Pendil. Timu oge Pendil.
Hehehe, jimat dewek teh atuh hebat. Najan nyumbut di mana baik, ikpari bahasa nama nyumbut naliang cocopet. Cicing na tung mega, pasti bakal kanyahoan. Sanajan kahalang gunung 7 ge euy. Jadi eta awewe si Rakalindang teh kanyahoan di mana dumuk matuhna ki. Nyaho, kapan gue dewek mah tadi teh katempo. Kadenge Raja nariku siam mau kadenge naon-naon. Hihihi. Jadi ayeuna mah dewek geus nyaho di mana dumuk matuna. Oge nyaho sababna eta si Rakalindang teh bet aya urusan jeung pihak nagara. Tete ala geuning wanoja nu geus jadi korban eta si Patih Arya euy. Anu resep ngaguna sikap para wanoja. Tak gitu dulu pendil. Oh, jadi kitu nya Ki. Jadi kumaha tuh ari geus kieu urang teh? Nah langsung pikeun indit ka pademukan eta si Rakalindang. Nyaho, ari geus nyaho mah. Urang ka itu urang teang. Urang tewak eta si Rakalindang teh. Sok senajan dewek teh sabenerna mah penasaran. Jawab cek enteng prayoga teh cenah murid tunggalna Nini Kalindang atau Nyi Kalindang anu kasohor. Di eta si Rakalindang teh murid tunggalna Nini Kalindang. Nah, saha eta Nini Kalindang teh Ki? Uing mah teu nyaho can apa? Eta anu ngaran Nyi Kalindang teh nyata ratu warajit, ratu telu anu meh manggung singa gencreungkeun euy. Sawatara waktu ka tukang, nya dewek kitu nyao da puguh. Tekung si bentrok, tekung si panggih, jeung di cenah mah geus tilem duka tingkah mana euy. Dari umur nama pasti leuwih kolot batan dewek dulu. Di kitu nya. Atuh eta nu ngaranna si Nini Kalindang teh lain jelema biasa hebat. Disebut ratu teluh, ratu werjit sagala rupa mah atuh Ki. Nyaho, mata kungsi ngageunjreungkeun oge. Can aya jalma nu kungsi bisa ngelehkeun heuy atau mampu ngungkulan gasaktena. Kumaha atuh Ki lamun eta muridna si Nini Kalindang? Nah, Aki bakal sanggup nyang hareupanana. Kapan bieu cek Aki cenah eta si Nini Kalindang teh hebat can aya nu bisa ngungkulanana. Dewek jadi penasaran puguh oge. Nah, nyaeta si Rakalindang teh murid tunggalna Nini Kalindang. Siapa mau halan dulu. Zaman kiwari, aya jelema nu mampu pikeun nyangking elmuna nu cenah mah memang tingkat temu werjit anu geus arang langka. Tak kitu woy. Jadi ayeuna mah hayu tuturkeun dewek. Urang teangan dulu. Hayu atuh ayeuna ge lah. Urang teang we eta di mana padumukanana? Gitu cenah mitra tuluna teh. Brawi mihang kamitian pikeun neangan di mana padumukan Nyi Rakalindang. Sanyana mah anu neangan Nyi Rakalindang teh di kalangan para dukun jeung para jawara teh lain ukur kimana raka wunggul. Tapi nu sejana ge loba anu bereneangan. Sidangkeun anu keur deteangan mah Nyi Rakalindang teh keur cicing di jere guha. Maneh teh kakara balik tas ngalang-langan ka pilemburan. Teteh lah geuning aing teh disaembarakeun. Lamun kitu mah pihak karaton tinggeus nganyahoankeun saha aing. Aing nu geus ngebalukarkeun si Arya nepikeun karipuh. Sok sanajan sanyana mah aya nulungan eta ku si Balingit. Anya, tapi najan kitu aing mah moasieun mah mundur sasi kumar ngejar satu jang beas. Bakal dising hareupan. Najan pasti loba dukun loba jawara anu bakal nyangkalak. Ku aing bakal dibuktikeun. Aing si Rakalindang, si ratu werjit anu sakti mandraguna, nu pinunjul, anu pilih tanding moal aya jalma anu mampu pikeun nyangkalak aing. Nagaraku aing bakal dihancurkeun sakalian. Aing engke man bakal ngawasa, bakal nyi nagara,
Nya, aing nu bakal nyieun nagara engke mah. Gitu cenah cek eta Nyimas Rara Kalindang teh nu geus nganyawankeun kaayaan di pilemburan. Di dunia luar, lamun geus aya sayembara nu diayakeun ku pihak karaton meneneangan dirina. Tapi pikeun Nyimas Rara Kalindang manenahan teu sieun atawa geumbeur, rek dising hareupan we najan kudu nyang hareupan. Rupa-rupa jalma nu nyerek nyangkalah pasti cenah para dukun jeung para jawara teh bakal loba nu daratang. Pun kitu sok najan nyang hareupan pihak karaton. Rek dilawanan we malahan mamboga maksud anu tangtu. Manehna bakal ngadegkeun hiji nagara. Hayang boga kakawasaan euleuh mitra. Waktosna parantos nyekapan, cagela urang tuna jajar carita Ratu Rajit Malespati dugi kadi urang teraskeun dina seri anu salajengna tumang salan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.